orang gila. Dan ini juga bukan tentang perbuatan kriminalisasi, tapi kalian tahu sekarang hidup di akhir zaman, dan sekarang tanda-tandanya sudah muncul. Orang-orang saling serang, saling membunuh. Lalu apakah yang dapat kita perbuat sekarang? Yaitu berbanyaklah ibadah. Ayeuna teh zaman geus beuki maju. Zaman geus beuki edan. Barudak ayeuna mah geus kapirusan lah dina sirahna. Jadi ayeuna mah maraneh kudu daek jarihan. Tempo zaman ayeuna, tempo lingkungan maraneh, tempo di masjid urang we tong ka jauh. Eta Quran dicoret-coret kitu, disesuaik didudurukan, nyawe runtah. Jadi ayeuna mah utama nama maneh kudu daek jihad. Jihad teh leuwih tibatan namun ngaranna jihad teh. Jihad fisabilillah di jalan kebenaran. Tempo zaman ayeuna tuh ulama, ustad, ulama ke ulama lah, ustad di perkampungan we. Geus loba nu neror ayeuna. Jadi inti nama maneh ayeuna kudu apal manjada wajada. Apal artina lain? Matai apal mah di mana? Ulah wakan nyerah salagi nawan can bersunten Ustaz. Analah ieu naon jang aya mayit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iraha maneh mah? Iya Ustaz. Iya mah kampung geus teu aman. So pasti eta santri nu dibunuh. Itu Ustaz tuh. Ke mana, euy? Ayo Naon? Ayo ngeulu. Bun. Mesti udah saha ieu jang. Buka ada mah tadi tes kabarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Abi gini mah. Naon maneh wawu? Wawu ieu mah. Udah kunaon ieu teh. Kamari teh aya ini berarti. Mana kumur. Nyanggeus atuh hayu urang bawa. Ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Secara anak we enom. Caranya Potong jis. Jis canak jis. Ieu mah teh nyarekan aya. Kayak budak teh nyanting geus 4 tahun. Ustaz. Gimana geura itu budaknya hirup deui nya. Wah, Gerayu. Aslina gerayu, urang teh gerayu. Ieu mah. Ke maraneh tarunganna ditu nya. Hasil dari bagian urang lah kedap. Ya siapa? Yang ya tinggal ka dieu. Geus kieu minum lah. Kali itu mah. Bener. Oh teh Isa. Saat Ustaz. Isuk pemancing surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Yang cing sok lalakon ke mana bisa bolokot ku getih kieu mana kumaha caritana cing sok. Iya, tong cirik. Ya. Syukur-syukur maneh teh bisa hirup keneh dibere deui nyawa ku pangeran, berarti nyahan keneh ka maneh. Jeung urang bisa apal saanu ngalalakon kieu da urang ge apal sebenarnya mah ieu teh kalakuan warga ieu teh anu teresepeun ka para ulama teh ka santri teh. Nya Pak ada tadi teh keur salat di kebukan ditukeun. Terus ku di kumaha? Ditusuk. Tusuk. Innalillahi untung maneh hirup keneh Gusti, maneh teh budak santri, maneh teh budak daekan, maneh teh euy. Saen kituana. Geus lah, enom milu hayu ka bumi hayu. Ganti baju hayu, urang ibak hayu. Nah. Bersih. Jing, aman kieu euy. Jelema tadi geus ka mana? Sepaih geus dikuburkeun mun enom. Enom aku aing ini. Ulama-ulama di dieu santri di depan gue ngejiji. Namun aman tu orang barudak. Kira-kira si Jaban berhasil tuh maehan santrina jeung ustad-ustadna. Kurang tungguan we lah.
kumaha mana berhasil tuh main nanti. Kalem. Nah, ketinggali ya. Santri sugane pae. Teu pae mah balik nya berbeda ya ka ustad. Ustad mana anu rek yang aing geus we kalem mah ieu mah eta leungeun ge geus garetian kitu pasti pae santri. Sugane. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah geus beres enak persiapan. Sugane barudak lah. Siap kudu nama jihad. Ngaranna jihad mah pokokna nama niat barudak lillahi taala niatan ngalindungi pesantren nu utamana umumna ngalindungi daerah. Pokokna mah ari nu ngaranna jihad mah pasti ngaranna tadi utang tayungan ku pangeran oge. Kade pake yo. Nu utamana mah urang ulah leupas tina tawakal urang heuh. Serah diri ka pangeran nu penting urang ayeuna jihad berusaha lillahi taala. Suara itu masih terdengar lagi di waktu kini melalui lidah generasi perjuangan kini. Apakah kamu tidak sadar? Apakah kamu tidak sadar? Untuk menyiram bumi yang tandus, untuk mengekang nafsu yang rakus. Urus barudak heuh. Siap percaya ka maneh. Kita barudak pasukan santri geus siap. Ya siap geus siap. Pokona niatan geus di urang hiji ka maneh beratus. Siap. Siap. Geus disiap-siapkeun euy. Kudu waspada ieu mah. Bos, gawat ieu mah bos. Naon Tuh, santri geus siap-siap. Siap-siap rek ka maneh. Anu leuwih parah ti berita ieu. Berita naon ngomong ka ini dia. Eta berita nu anyar nu ajeuna teh budak nu dipehan ku maneh teh hirup deui santri. Nya anjing kiraku. Bilangnya gede soloran kieu. Ieu nama tugasna urang yen strategi deui, urang paehan eta ajenganna. Siap bos, kurang atur kuduaan nya. Iya. Ih, mantap. Aing apresiasi kamari. Oh, ayeuna mah urang rek nanya saha nu kamari coret-coret masjid. Kurang eta mah bos. Halus kerjana maneh euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka mana mang? Ka dieu heula atuh. Bade ka Kobong. Nuju naon atuh di dinya? Ah biasa we keur tapakur bari wiridan. Insyaallah, sip lah, lanjutkan. Diantosnya ku Mang di masjid. Nya mang ke nyusul. Ya, siap. Hayu nya ti payon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Ayeuna mah penting saya nu ngajagaan. Nuhun kiai santri muga-mugahan dipanjangkeun muswana ku Allah. Ah rek kasih rapli biasana wayah kieu mah keur witir di sawah. Assalamualaikum, kumaha da Mang? Salam, tos di mana? Tawe tas beres-beres kebon. Alhamdulillah hari kitu mah. Ieu panangan moal dilepaskeun ieu. Nyanya ampun teh Nabi. Pada aya naon ka dieu teh? Hoyong silaturahmi we bari aya cerita ieu. Eta naon? Cing sok hayang ngadangu. Tapi mendakan mayit di kebon teh. Tapi alhamdulillah tos dicana ku kiai sareng santri-santrina. Nganilahi leres eta teh. Jeung aya hiji deui ieu carita. Eta naon deui atuh? Ieu mah cerita soal keamanan pesantren, soalna kiai jeung santri-santrina geus siap. Siap ka mana ieu teh? Kan ayeuna teh keur usum pembunuhan. Nya. Sasarana teh kiai, jadi santri-santrina teh geus disiapkeun kos keamanan jadi tentara kitu. Nya sih abi ge rada-rada hariwang, tapi alhamdulillah aya santrina geus disiapkeun mah. Itu ceritana. Kelak
salat berjamaah gitu si Ustad bari ngobrol jeung santri-santrina. Lah yuk. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minal tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Asyhadu an Ustad, Pak Ustad. Bang, enong jang. Bener cek si Ujang ieu tadi teh aya mayit. Dewe eta mah, jangan masalah luar lain. Sa capek-capek sholat 5 waktu kurang puting nanaonan. Jihad nanaonan. Aku aing santri di kieu. Ayo ustadna yeuh. Allahu Akbar. Namun di pahan ayeuna mah euy. Siga nama mah memungkinkan. Awas yang teh ku aing di kieu. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. Tah, euy. Mumpung ke salat babari ieu mah kurang dipaehan oge. Aing kudu neangan batu euy. Oh eta ieu batu euy. Ku aing timul sia janganna. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya. Bi. Pak. Ustaz. Allah astagfirullah. Culina soek, Pak. Allah. Putra saya Santri nu di sawah witir. Sudah kieu atuh. balaga yang benar. Sok nya ngajak teh. Jangan usai sebentar. Astagfirullahaladzim, bener yang budak sahat, bener yang ngewa aja. Wanian keur ibadah di baledog. Aduh eta batu. Ya Allah, astagfirullah bener ieu kudu teang jalemana. Oh, wah tapi mun maledog gue jalma euy. Saha ieu kudu teang. Hoi. Goblok desa baru keluar lah yang ngajaran. Ieu mah moal balik euy. Berhasil euy, berhasil. Berhasil naon, Bos? Santrina beunang ku aing baledog. Aslina maneh bos terbaik euy. Aing mah bos geus terahli. Bos, saha ieu, Bos? Ya goblok. Santri lain paling perkara sih.
Mantap, mantap. Mantap naon sia. Pan sia tadi ngomong tersep ke santri. Aing geuleuh santri di dieu. Botan aing harasup ka dinya naonan. Sok ayeuna mah siap ku aing diajak bisnis daek teh sia milu ka aing. Wae aing mah sal tujuanna mah cari di dieu. Atuh ieu atuh nyadareuri atuh. Aing mah cagina. Kalem heula pan geus tadi ku aing santrina beunang. Kalem bos, kalem tong rusuh. Oke. Aduh iya getihna kota eureun-eureun. Atos Chan. Atos Chan. Alhamdulillah atos tos dibongkar kan tapi iya getih dan iya kupingna Tuh, pasti aku gitu-gitu teh. Di pelajaran ieu teh keur manehnya. Jadi hirup teh ulah saukur. Ting ka dunia teh ulah eta teh. Mata lain ngabahagiakeun, cenah dunia teh kadon ngaruksak. Ayeuna nya mun misalkan pemimpinna alus, sadangkeun di handapna putut tukang korupsi, tukang mabok, tukang maehan batur tapi pemimpinna alus, bakal aman eta negara. Tapi lamun sabalikna, lamun wargana soleh, wargana rajin ibadah, minang sedekah tapi pemimpinna butut mah pasti ka handapna gue bakal butut, ngerti? jadi ayeuna abi kudu kumaha Ayeuna mah mending oge urang ngiring ka si ustad nya. Sabab ayeuna mah kaayana kieu nya. Soal maut mah Allah tos nentukeun, Allah nu nyepeng. Tos aya catatana maut, rezeki, sagalana geus aya. Ayeuna maneh ngilu jeung mang urang jihad nya, urang lawan lah warga-warga anu tersep teh. Tapi ulah make kekerasan. Mun bisa mah urang Islamkeun deui. Soalna agama na teh Islam tapi manehna teh beda pendapat teh. Jadi konflik kitu jeung pesantren urang teh nya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga sim kuring dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Woi, Sal. Geus di mana? Geus nganterkeun santri kamari teh keur salat. Aya nu nimul, beunang ceulina. Alhamdulillah geus dibawa ku si Iki nu basa di kebon teh, geus diubaran di ditu. Aya maneh geus di mana? Mata abang ngomong, iya aya berita penting pisan. Penasaran aya berita naon sok? Mana apal ieu baju saha? Itu baju bersejarah. Itu baju pemimpin urang anu pernah bebarengan jeung urang. Rah, buru-buru. Ka mana ieu maneh? Ya urang teh urusan penting, maneh tong ngaganggu wae urang. Tong nyesel sia. Yo, dengekeun. Ieu teh baju pemimpin maneh anu geus gugur. Hese siapa di bejaan teh? Ya Allah, dia juga perlindungan ya Allah kami santri abdi sadaya ya Allah. Kang tayangan tugas di Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pusing aing mah Isal goblok di bejaan ku aing kalakah ieu. Ya, Jang. Enak mana jika kebawa emosi gitu. Tuh Ustad, hapunten satu acana Ustad. Ya, kena bios. Itu bade ngajelaskeun baju kasih Isal. Santri anu ditugaskeun teh sareng abi. Sini kalau bajuna. Baju naon gitu ya. Kalau yang baju si Ajis kalian ukuran ditugaskeun kita mimpin baru dak teh. Aku naon? Cuk ceritakeun. Iya bisa maju kieu paremot kieu kotor. Ya. Sok cerita. Jadi kieu Pak Ustad. Kajis teh gugur. Nu bale gitu teh euy. Kamari anyarkeun di kurang tah baris jeung barudak jeung maneh anyarkeun lain dibere saragam. Sisal ka mana ayeuna jadi balan-balan. Eta masalahna Pak Ustad. Kurang isi bejaan si Isal. Kalakah init balik santri teh orang diwarah ditugaskeun ka mana widang. Di mana enak si Ajisnya di mana? Eta Pak Ustad. Abdi teh manakan baju itu di sawah. Sawahna pinuh ku getih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cing jajab abi yang Mangga Ustad. Tuh di ditu. Ya lo geus bau kieu waas Gusti.
bener maneh Jis kepercaya kurang bener maneh yakin masih ditampa dan ieu emang Islam. Allahumma sholli wa sallim wa bina wa syafina wa karimin wa maulana Muhammad rasulullah ajmain amin ya Allah rabbal alamin amin. Jadi kerusuh ieu mah. Urang keur nyelametkeun nyawa batur ieu teh. Dar we diganggu wae. Ah aya wae. Kala-kala itu aja jadi tuh. Sal, woi. Pak Ustad. Nya. Ah sia eta jelema teh beungkeut genah sia ku aing di dieu ya di paehana. Allahumma sholli ala Muhammad. Awas ye sia ku aing dikeker. Pak Ustad, Pak Ustad. Sal, kayak pakai ieu tadi tah. Nah. Ustad antosan. Tolong. Tak bener hiji urang kok naon jang ya, jang. Bilang ke salawatan dan nembak Ustad. Kiraha Dieu dia pisan. Balai dia mah euy. euy ajenganna datang jeung santrina ku aing keker di dieu ye. Ustad. Bos, ayo mana kunaon bos? Nah bisa kieu. Bos aing gitu aduh. Alhamdulillah ya Allah, hapunten sanes dihajat tapi ngaleungi si Ustad. Ustad. Kemana mana kan yo? Adio, yo. Burukan. Astagfirullahaladzim. Teu nyangka aing nya. Aya we warga anu kieu. Ayeuna mah nya ajab ti Allah pasti. Ade apa Ustad tingali? Ieu tah anu ngaganggu pasantren teh. Hapunten pisan Pak Ustad. Kadieu heula. Nembak teh. Hapunten pisan Pak Ustad. Kemana? Tos. Ingat bisa hirup teh Allah nu ngatur nya. Wios we ieu. Ayeuna ieu geus beunang ajab ku Allah. Ayeuna ieu we hiji deui sok. Ayeuna kumaha? Astagfirullahaladzim. Jang, turkan mang jang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udang bos. Geus jang geus eta. Maneh milu ka emang ayeuna mah cicing da geus mal bisa geus nyebut ieu mah. Geus ayeuna mah tarimakeun maneh cing bener ayeuna cing jadi jelema bener. Tuturkeun mang heuh ngilu ngaji ayeuna cing jadi jelema bener maneh teh karunya masa depan maneh lebar heuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kenontos nonton nya. Ieu teh film Reko Esanti Araranjeun. Moga-moga cing kenikmati tah ieu video. Tah ieu bararudak ieu. Nu utami nama hapuntenna lamun saya selaku jadi tokoh utama jadi nu ajenganna hapuntenna bila aya Kalepatan. ada cerita nu tadi bila ada nambah hasana dengan doana lepat ya wajar lah namina geus diajar keneh. Ya ieu mah sakedar hiburan nya. Keur aranjeun anu lockdown di bumi tah lalajo ieu nya nu penting mah beteungna getek Gusti Agung. Tah jadi kieu nya hapunten kalewat saminggu teu upload nya. Sabab nyeun film mah hese. Ayeuna bisi bade kenalan tuh nu ditungtung cenah saha ngaranna? Hah? Maneh? Ilyas Ramdhani cenah boga Facebook cenah naon tah? Kang Ilyas Orchid. Kang Ilyas Orchid ieu tukang kumaha? Tukang jualan kerupuk. Utang anjir. Tukang jualan anggrek tawa cenah bisi bade pesen anggrek tanya ke ku abi samtunkeun Facebook di dinya tangke coba tanya di dinya nya tanya-tanya di dinya bisi bade hayang anggrek tah sae-sae nu kadua tanu dikupruk saha
Yuda Nurjaman tangke ku abi ditulis di luhurnya ngaran Facebook mah. Terus Tina eta Sami eta. oh Yuda Nurjaman eta lah. Mana deui? Tah yo sih. Burung. Sok saha ngaranna? Yos anjing pangkasep na di dia sumpah. Boga Facebook teu. Banyak. Geus bae lah. Ini terakhir tuh hiji ditungtung sangarana. Nying tarikan atuh. Tah kitu domang duiki nya ku aing terus di tabret sama duiki. Ih hiji deui ajengan sangarana. Miftah Farid tapi na itu Miftah Farid. Miftah Faridnya. Kasadayana nu bade request di film mangga nya tong nu hese lah sakieu ti sim abi nu penting apunten kasuhun apunten nya ieu film sekedar hiburan nya ieu getih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.